Hudang ti kubur tetela, jalma jadi rupa-rupa, kesaruan jeung asalna, sakumaha ge amalna. Hiji awak ngaguruntul, gulang-guling awak hungkul, nu kitu goreng ka batur, jeung tatangga embung akur. Ari anu kaduana, jeung babita aya bedana, kana salat lalawora, ninggalkeun bari dihaja. Tilu nu beteungna kembung, eusina ku seuneu hurung, kana zakat eta embung, akhirna bakal kaduhung. Ari anu kaopatna, geuting ngocor ti bahamna, anu kitu akibatna, teu jujur dina dagangna. Ari anu kalimana, awak kacida bauna, nu maksiat di dunyana, cilaka di akhiratna. Ari anu kagenepna, jalma gorowong beheungna, saksi palsu di dunyana, cilaka di akhiratna. 7 jalma teu letahan, nyerina teu katulungan, kana bener teu nyaksian, henteu sieun ku Pangeran. 8 nu jujungkiran, parjina bijilna nahan, kana zina dilakonan, henteu sieun ku Pangeran. 8 nu beungeut hideung, ari beuteung kembung pisan, eusina ku seuneu hurung, harta yatim digugulung. 10 corob jeung lepra, nu nganyerikeun kolotna, goreng ka indung bapana, jaga nu bakal cilaka. 11 jalma sihungan, ari beuteung kembung pisan, nu kitu sok mabok-mabokan, jeung arak jadi langganan. Ari nu ka-12na, cahya lir bulan purnama, nu soleh loba amalna, bager tur sae akhlakna. Judulna ieu nazoman, bade ngageuing pikiran, sina inget kadauhan Nabi Muhammad junjunan. Kumaca ieu pepeling,
muga sing jadi panggeuing duh Gusti anu ngajaring siang wengina diaping.